Faham? Wa bit taufiqihi la haula wala quwata illa billah wa ma taufik illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang Allah beri. Tong sombong, tong gede hulu, bising teu asup. Bisa ka masjid teh ku saha ngalengkahkeunna teh ta eta robun teh ku Allah we. Aslina wani diriungkeun. Karek bisa ke masjid 2 kali berjamaah ke langsung ngahukuman batur salat bae neraka pret. Emang neraka nu maneh? Cik atuh mikir. Gampang jeung sayahna. Tek salingkuh sok. Setia alhamdulillah. Bosen tinggalkeun. Tong riweuh. Gampang jeung sayah mah. Yo mau karek 2 kali berjamaah, beri telat Mas Buker. Langsung sombong kalau di masjid teh salat bal. Mana mah karek datang aing mah tita tadi. Oh, kan kajebak. Wa bit taufiqihi hayya 'ala shalah la haula wala quwata illa billah. Wa ma taufik illa billah. Tong sombong ti Allah tah bisa ka masjid, bisa ngaji, masang ceuli ngadengkeun kajian teh. Maka tong sombong, Allah enggak suka orang-orang yang sombong. Maka mulai rajin menabung biar tidak sombong dan baik hatinya. Nabung ama maksudnya teh wa bit taufiqihi wa hidayatihi. Banyak orang ya, hayu ngaji. Da aku mah belum dapat hidayah, ngeunah we ngomongna teh. Ai kurang diajak teh hidayah teh petunjuk, hayu ngaji geus ditunjukkeun. Kalau Google menjawab semaunya, kalau Al-Qur'an menjawab semuanya. Jangan menyatakan diajak ngaji, diajak salat, da akunya belum dapat hidayah. Ceuli daging jadi. Ari hidayah, ai adan hidayah lain. Ngeunah berkerudung dong mbak, sayanya belum dapat hidayah Ustaz. Ari eta di baju. Ini nanggungnya, taplak lain, tiung lain setengah di kerudung teh. Tapi antep we dan kege maut. Kan jaya saya. Menjelema geus teu bisa dipapadahan antepkeun we. Kege maut, ke karasana mah geus eueuh saya ceuk Daus mah harita. Nya. Wa bit taufiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dzalimun. Dengan hidayah kita out of the zone, out of the track, keluar dari kezaliman jahiliyah sehingga berhijrah. Hati-hati hijrah berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Yang ringan mah istirahat. Ya, maka nu digero di dieu ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Sing sieun ku Allah Rabb anjeun. Siapa Rabb? Rabb yang mengurusmu, mengedipkan matamu. Spontan ketika ada gatal mengantarkan tanganmu untuk menggaruk yang gatal itu. Eta saha nu ngurusna? Nya. Lamun ngising dinu poek teu salah ombeh kanu beungeut. Hidayatul wisdan, hidayatul gharizah, insting eta ti saha sok? Rasa enggak kita diurus oleh Allah? Ini namanya dalam ilmu tauhid, tauhid rububiyah. Nanti uluhiyah beda lagi, nanti mulkiyah beda lagi, nanti asma wa sifat beda lagi. Kenapa nama-nama Allah itu selalu mengandung makna yang dalam? Hakim tidak boleh menghukumi, cukup Allah aja yang menghukumi. Maka saya nggak suka judgment, punishment. Bisa jadi yang kita cap buruk hari ini dia lebih baik esok hari. Setuju? Bisa jadi yang sombong dengan ibadahnya hari ini dia terburuk esok hari. Karena tidak sedikit orang yang ahli ibadah su'ul khotimah, na'udzubillah. Maka wakafa billahi hakimah, al-hakim. Cukup Allah saja yang menghakimi. Jangan masuk ke wilayah itu. Semua ujian. Ada seorang syekh bijak pisan. Syekh ini gimana ahli ibadah tapi sombong. Tapi si itu preman bager. Nu alus nu mana? Cek syekh dua-duana ge alus. Nu ahli ibadah sombong sugan we ku rajin ibadahna sombongna cager. Eta cenah nu baong tapi bager. Tukang mabok tapi bager, raktir segala rupa. Sugan we ku bageurna eta jadi hidayah buat satu ketika dia dengan doa orang-orang yang dibaikinnya. Setuju tidak? Maka perlu silaturahmi teh, tapi entong aya kedengkian, gingaps, ngaji supaya ngapalkeun persatuan Islam teh perlu, soleh teh perlu, datangi, ajak, ilhami, tong dihakimi, cintai, tong dicaci, jadilah penyabar, jangan jadi pencibir. Setuju? Pengen kata-kata ini?
aya di deet tapi ngepret. Tong meuli ganti we ongkos cetakna. Da teu meunang dagang di masjid mah. Atawa gapleh gaul tapi soleh, ngarasa soleh salah, ngaku salah soleh. Setuju? Sok atuh cik atuh mikil. Sieun teh ku Allah nu ngurus urang. Firaun teh baong dibetrik paeh. Kan orangnya sok ngabetriknya, geus kieu teh niku mah dibetrik. Karunya bareuh teu puguh. Tong dibetrik kucurkeun nganukran ame najisna palid mun dibetrik mah kana baju ngecret. Naon disintrek baong. Riwe ya hewir tau nggak? Riwe. Firaun riwe betrik, Salabah riwe betrik, Korun riwe betrik, Namruz riwe betrik. Hati-hati. Urang keur baong hayang dibetrik Allah. Maka bingkai rangkai kematian husnul khotimah. Salah satu ikhtiarnya silaturahmi dengan ilmu. Jangan judgment. Ada yang sholat telat di judgment. Apa hadis afdhalu a'mal as-sholatu fi awali waktiha. Hei, baca datanya lengkap. Rasul pun pernah melambatkan sholatnya. Nges komat Rasul masih ngobrol. Lain dalil nges komat menang ngobrol. Aya kepentingan lebih penting. Habluminan nas. Menang teh dokter keur ngoperasi. Tapi keur diajar ibadah bener. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Operasi karek di black tinggalkeun kelanya sholat heula. Paeh. Nya kudu silaturahmi jeung ilmu teh. Jadi arif bijaksana. Ngeunah si aslina make Ferrari ge menang ilmu nama. Nya ge mobil batur. Dari meuli mah can kabeuli. Nya, ieu dibere Ferrari teu bisa makena di elapan we. Keur naon coba? Maka man arada dunya bil ilmi, man arada al akhirah bil ilmi. Resep dunia ku ilmu, resep akhirat ku maka yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Ilman nafi'an itu Al-Quran. Maka siapa yang membaca Quran